siya naonan sih. Iya sa. Teh. Iya nawar apa nerita nawarkeun domba? Moal lain nama teh bareta kowe anak yang jual gablek duit anu orang aya duit mah. Iya keur butuh bener. Cok. Naon di sana sok ngajual babanda aing yang diganden kugas ku aing. Ditawar 3 juta hiji anakna. Moal. Cuma Tapi dan aing jauh ya meuli domba teh di Australia. yo ja. Jadilah. Moal aing mah moal. Kajian yang digablek duit. Daripada domba ieu kuing dijual. Nya mendingan eta we jual. Bae teh diarah ieu eta mah. Tega mimi. Mendingan ngejual eta yang pada ngajual domba. Si bayaran kabeh si bayaran. Mana duitna jadi-jadilah. Nya. Jadi. Ulah besok jadi wae ge. Sama dumukeun heula. Utang hitung heula jeung aing. Nanya heula. Moal aing mah embung. Eta moal urang mah dijual lah. Oke gampang ah. Segala ngajual domba. Ini ke jauh-jauh ka dieu Oh, karunya. Jadi bisa. Ajan titah ka dieu teh nawarkeun domba. Mang bala duit. 700 kabeh. Ada. Jangan mah. 700 mah. 700. Aing naik ananan 700. Udah Cuma ge mahal ieu mah di Australia jauh deui. Berarti geus boga perasaan jual cawel ka dieu. Eta teh nya pirakuteun dibayar. Sok hayang baraha tuh hayang baraha. Dijual cawel. Ah. Bala duit. Baraha kieu ding. Sok kumaha? Cak. Naiklah 750. Teu hidang nyamuk aing mah 750 aing menang untung di mana? 2 juta anakna hiji 2 juta kitu. 2 juta anakna hiji. Eta keur anakan deui. Geus anu Ya ku si semua. Oding ku si Ujang. Geus moal tawar-tawar deh lah namang geus 1 juta we kabeh geus moal tawar-tawar deui. Dibikeun Mung hese nyen domba teh hese sia moal bisa ieu nyen domba. Mung aing mah. nya hoy nyin domba mah geus 1 juta kabeh. Banyak ulah tuh teh Dikeun jadina. Moal. Am sia wedding doang aing mah moal ah. Gawe deui koni teh anakan deui nya ah. Asal Kudu dijual. Awe hiji nu anakna ho. Tah ieu aing tempo mawa naon? Nya mah wagas sih. Heeh, daek teh 2 juta daripada paling digaden. Anjing 2 juta. Daek 2 juta dibikeun. Henteu moal.